Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara akad nikah sampai menjelang selesai. Mangga sarjana dari instansi acara sawit pengantin. Begitulah mangga, tamu panitia tempat otodos di kondisi benturan. Berarti sadayana acara ini yaitu acara ini misalkan ante satu acara kalbita lakukan keluarga atau badai awetun saweran ante ini saweran tempatnya keluarga kita masuk harus ganti karena untuk itu maka suka pastinya kalau waktu sedang dikawinkan next sana anu dari sana kasih mama sang bapak perantos langsung sawahnya di mana hidup negatif kamu hidup bagus di sawah di diri sawah rupi anu baru sudah waktu yang tulis kasep anakin sanes dulu sawah ngawur-ngawur betul tapi dia nanggung hartos siapa tambah nabungnya hidup wangi urutkan hidup di alam dunia mario juga makin hartos cuma ini caranya gimana ya aku cara kapan bakalan mau aku itu kembali atas mereka ini mereka memiliki singkatan mereka doa usaha ikhtiar tawakal Allah subhanahu jelas konsep pemimpin di mana hidup memiliki dengan atas kalau hidup sehingga akan diucap di mana hidup kemenangan untuk dicocoki antara mereka dicocoki kalau mengatur itu derajat itu mudah-mudahan hidup segera berusaha bila rezeki antara tak lagi beraya kami kalian kita banget kejujuran dengan rumah tangga rupanya satu singkat baik kurang kalimat hidupnya Bismillah
Acara di
rangkul bapaknya. Mengasihkan ayam yang sukun ke apa mertua, sukun ke apa mertua. Alhamdulillah, mungkin acara teman pantas saya sehat satu, acara misalnya lagi, hiji, dua, tilu. Alhamdulillah, dan ayeuna Bapak maju. Hiji, dua, tilu. Satu kata anak, seueur jeung menghidap, paboroho sinebutna. Maka dia ibu pada diputarkeun, tapi kedak sini mah sahawa yang kene nya pasti rezeki duaan. Da ayeuna mah neng sana teh dua parantos ngajanten hiji, rezeki neng rezeki A, rezeki nengnya. Teu kene di mampus nyambrana kada kumaha. Samangga bismillahirrahmanirrahim. Hiji, dua, tilu. Mana dua mana kuning dua pastikan ke arah sakoto maka tangan ila pas cepeng-cepeng teras pilih buatan tangan yang kiri saling pegangan tangan kirinya bismillah hiji dua tilu. Dia mamiskeun istri mah bulan tinangge saurang ngapenya sok mangga doa kuculkeun caina cekak teras hijina mana cekak mangga bismillahirrahmanirrahim hiji dua tilu. Kumaha sareng ku bapak aya anak neng sana teh parantos dewasa parantos wartosna ulang tarima kalau jadi ibu ulang tarima kalau jadi bapak nya sok ayeuna mah urang gentasan da ayeuna mah tos ageun neng sana anu kedah ngaduakan mama nya sok mangga mama mah punten ngali sakit bae dulu mama punten. Neng sana ati alih demikian lainnya dewasa dia panginten mujantan putana tawisna tilang kanyang tangga kaduduk kamana mangga geus dikautan bismillahirrahmanirrahim hiji ditempel heula hiji dua tilu. Bismillahirrahmanirrahim hiji dua tilu. Saur saputeran mah aya paripalas ulah sok betas halpatun diri tamian mulut kabipis hartosna nyaeta cilaka utawa wasarana akibatina burung buseuhnya sok mangga bismillahirrahmanirrahim
mangga neng dipotong-potongna sami terus dipotongkeun tangan kapilu dipotongkeun bismillahirrahmanirrahim hiji dua tilu mangga diberikan kapotongnya mangga neng sana datang-datang neng mangkat kalah mangkat kami mangga ayeuna urang piceuk sifat getas harupakeunana sing didongkapkeun ka rahayuanana kabagjaanana tangan kapilu neng sandoa alungkeun ka tengker sing teuing bismillahirrahmanirrahim hiji dua tilu alhamdulillah acara urang lanjutkeun kana acara mencak blog sareng mupeskeun dibuka tah neng kesibukan mah katinggal gagaduhan ate ageut nya neng nya mangga biasa dirampok pun neng dibantosannya neng geus resep anaki di urang mupeskeun blog teh mangrupikeun jika tina sagala bakal pulang bakal daging sang bakal dibudakeun ieu anu sareng ieu dijaga dipusti-pusti liburan kana teh istri ayeuna diparantos dugi kana mangsana kudu hakna uangna baru ditepuskeun mangga kasep geura ditimsakeun jempol sampeanna dibantosan teh bismillahirrahmanirrahim hiji dua tilu mangga teh diwasuh ku saritina kami mangga teras diulah digaringkeun maka mangga ada kaburi nengna diubahkeun mangga ayeuna disampaikan no kendi teh nyaeta simbol siloka pemecahan permasalahan di rumah tangga yang berduaan geus kasep anaki saur sepuh teh mah kade hidup dina mecahkeun permasalahan kumaha keunang paribasa sing asak-asaknya ngejo geuning tutung tambagana sing asak-asaknya ngejo geuning kaduhung jagana hidup dina mecahkeun permasalahan kudu tartib dipikir dibolak-balik dibawa diutahkeun ulah sok utas harupakeun saur tadi oge margi meuli kumaha geuning tamiang meuli kabipis kedah sing kumaha sing caina heran malah laukna beunangnya sok mangga ayeuna ulah tawur kahandapkeun kaluhur kahandap digoyang dihandap digoyang kaluhur kahandap heula aya mah kaluhur kahandap coba pirangkeun ya kaluhur kahandap goyang kanan goyang kiri goyang asik ya sakali deui kaluhur kahandap goyang kanan goyang kiri goyang asik ya ari penangkap hasilnya berisnya sak mangga ayeuna hidup sayogikeun panadina dikawitan pengawasan bismillahirrahmanirrahim kan dipupuskeun ku hidup kuduaan ka paridieunya mangga bismillahirrahmanirrahim hiji dua tilu alhamdulillahirabbil alamin pupuskeun deui cai kada-kada bersih hati tu anaki katinggalnya pas pecahna permasalahanna di luar timbul rezeki hidup dina rumah tangga teu kenging egois kadang mecahkeun permasalahan teh teu kenging punya lila tapi udah kuduaan badantan sing sae kudu gelas salat heula ngaran saena heran laut nabina kena timbul rezeki enggak ayeuna acara urang lanjutkeun kana acara pamungkas nyaeta acara pamungkas para selat ning saha nikah lamun saha bahayang duaan restoranku mamah sareng bapa ari hakikat nama anaki hidup teh tertulis di lauhul mahfuzna yang hidup teh jodohnya jodoh teh ternyata akhir pelanya lagi jodoh pati dasar silakan mau Allah amin takdir teh benang dipungkir kerja tebenang bising
tah tulang kita ayeuna kapayun mah neng sanaa teu kene nyumutan anu kapan-kapan-kapannya itu pilih seueur godaan setan mangga ayeuna mah da geuning jodoh teh aya palingan nyata saha nengnya ieu teh masa depan neng aya palingan neng saha kasetel neng sok mah ayeuna mah urang padukeun ya bakakna anu penting-pentingna neng yang penting-pentingna ya, tinggal ke kamera. Lihat sini dulu. Tangan kaki lu dibetak sesarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji, dua, tilu. Maka diaturkan Ke atasin. Kurang atas. Ya. Maka singkatan tangan kaki lu dibeda sesarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji, dua, tilu. Sekali lagi sambil lihat depan. Lihat depan. Ya. Bersama dikawinkan ku Ibu Ramana kedua mempelai salajengna diteraskeun ku keluarga besar di pengantin pamega salajengna sareng keluarga besar di pengantin istri. Mongsa kita anu kapihatur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.